mah susuku atuh. Bukan Bugis teh kopi. Budi karep budirinya mah suku. Suku Sunda, suku Jawa, suku Jebra. Suku aden aing mah suku Bugis atuh cepet nya suku aing aya ente mah. Sampai den minum terus. Minum udah minum deui atuh. Cai-caina nya can kakabueun mah urang teh minum punten ka pamenson. Bas kirangan midal kirangan opieun lobaan. So, ibu mas seli keprok ibu makan aing mikirna. Saya teh acan panjang lebar cuma nios tadi. Widian sing kuring bade timaros ka ibu-ibu di dieu. Ya. Bu, ari ieu tihang warnana naon ibu? Coklat. Beres. Ari baju si Aden warnana naon? Ari cau warnana naon? Ceuk saha eta coklat, ceuk saha eta hejo, ceuk saha ieu koneng? Ceuk saha ceuk api? Salah. Ceuk saha ceuk saha? Ceuk soca. Salah. Oh, hebat euy ceuk saha. Ceuk saha? Oh, atuh Jawa mah. Ceuk saha ieu coklat kita koneng ieu hejo? Cek saha eta hideung? Cek buru salah. Cek ieu saha hideung? Salah. Cek saha tuh cek bener? Cek cahaya ade namun kowe geus bingung mana hideung mana kuning. Cek cahaya. Aing dikeprokan Dajapati. Ari nu jadi cahaya teh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Baheula zaman jahiliyah poe Raden, bapak di podaran, pamajikan diperkosa, anak dikulang kerepes jahiliyah poe kalau jauh Kangjeng Rasul berai recaang mana bener jeung mana salah jelas katinyali kepok dan jeureungan. Aing dituloh eta hikmahna maulud teu ceuk tina poe jadi al halal bayyinun wal haram bayyinun. Nu halal geus pertera, nu haram geus pertera. Tah eta. Kusaha tina jero hati aing rek ngomong kitu ge. Mah urang mah teu panjang. Mah kono. Cecek kumaha? Ang mah badu. Wah. Dikan bae da gaji mah sarua. Ngan aing mah geus peak. Tinggal hiburan. Jadi lampu teh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Anta samsul geningan loba ayeuna jelema nu masih keneh poek mungkreng buta rata teh cahaya malaikat keur gesan tobat. Salah saha atuh beuteung nyamperkeun cahaya. Leres. Padahal cahayana ayeuna mah cahaya di madrasah. Cahayana tah aya di masjid. Cahayana aya di pengajian nu sahingga insyaallah lamun urang ngadeukeutan eta cahaya hirup urang bakal waluya kali walagri aya dina ginurung pangasih Gusti caang padang. Naon aya cecek? Aden ieu. Naon Gusti mah geus bageuran. Kumaha dibere cahaya tapi teu kurang-kurang ayeuna kesukeun ku samaga. Nya kitu mah. Cahaya Nur Muhammad mepes ke alam dunia nalika kahalangan. Nah, kuwi di planet poe. Tah di dieu teh euy aya Nasrani, Yahudi teureun nyin manukar ngahalangan cahaya Nur Muhammad. Gitu eta teh nya. Di anta bener nama masyarakat di dieu anu butuh. Oke butuh pupuhu anu bisa nembongkeun tapak gawe para kiai, nembongkeun tapak gawe para ulama, nu nata nagara, nu nata agama jeung nu nata buana aya di si eta. Kade itu lain dan dijar butuh mereka nu butuh beliau. Karena hiji-hijina sosok anu tampil terdepan jelas hasil karya menang rautan kiai.
anu budang nangis jeung ajengan urang jeung ustad peuting jeung ulama nu isuk daganin pageto nempungkeun tapak gawe geus katingali ieu anak lain alhamdulillah ieu tapak gawe ade pan yakin teh ceuk tilu perkara hiji cek mata dua cek ceuli tilu cek rasa wah cek mata nu katingali cek ceuli itu nengina ka mana-mana cek hate rasa ade yang ngetoprok heula heueun itu asik cerita gitu cecek panpo urang teh aya deui aya tiluan pelatih versi di bawah ku aing tadi heeh itu jeung ting hanggulna di bawah bener jeung hanggulna hadirin yang berbahagia inilah pelatih versi Tito Karnavian wah anu sirana siga bal blitter Pemirsa semuanya, inilah Jun dan Jin. Jin jajun ieu mah Iya Jun, iya Jin. lain aja gagal maning san Eta ming kebalik. kakara ditoel pola laki reuneuh Ente mikir sana deh. Mantap. pas mana dia daging nabu tempe daging wabu tempe ya tempe Oh dia cek. Udah kayak siapa ya kita sana itu. hebatnya Allah, mungkin hebat itu sama bapak betul. soalnya guys salah kostum eta nu mere jadwal cenah mang pakai kostumna kostum SD nah dari sekolah anak izin oh bener sekolah PT madrasah Tapi sekolahnya sekolah agami itu mah. oh gitu hebatnya dari sekolah dia asok diajar adonan teh nih di madrasah namanya Adonan. tahu Lain adonan atuh ngaco. Adonan. geus ganti Lain geus ganti tiba-tiba nongkrong. oh nadom Nadom bisa tuh jadi Pak hari ieu saha sih di pokok Ajengan. oh ajengan ajengan ya abi namanya ajengan ngagekan sasepion Bisa lumayan gitu kapan ningali awal teh kapan moal haram teuing sugay. oh Apakah halangan kok iya? Oh, datang ke imah dan dipurukan itu. Ulo. dosa Tangcut untuk kutang ini. Nabian apa ya Ade, nya kumaha? ade mau ulang bodor ke aing beak job Allah. Sok sebut kata lima. Masa? Muka isim dua isim. Ayah isim ya roi. Isim ya receh. Sarap. Ayah isim ya. Sak nami teh Ramana Debica. atau suwi nami diwakilan ku abi cenah kitu wah lah eta Raden lepon eta Raden sa moal majaja gitu Kang Dito wayahna tugas ngawakilan abi da beungeut sarua kaset Aduh. di warang sumping we ka Cihanjuang Aduh, Gusti. Ya, terus. tapi pas ada nama Indonesia di wakilan Rusia nah sabab ciptakan kopiah di Bapawa ya karena aing nyari kopiah haji ini Ari cecek lain cita permanen dia sah
sih sebenarnya sih. Kira aku iya mah sana cetakan kopi Nah, ceng-celengan. Kalkuliter. Iya ini modal di soletan. Nah, itu melong sirah aing atuh. Mau gawe kolot-kolot geus peuting melong sirah itu. Itu sia. Aing ke di KB deui. Sora awewe. Ari ieu segala laki ngas-ngas. Kata ibu hadeunkeun upami napangosan salit kedah rapi. Naon sababna? Ulah cawak-wak. Naon sababna? Kamu idamparan ku tilas pare misalkeun gitu. Kabari kejadian. Di mana? Di Garut itu. Kumaha? Bermama teh nyeun muludan. Diamparan pare. Kudu tilas mulai pare. Oh. Ari lanjut teh kontrol carapa. Terus kumaha? Gang abus tah. Wah. Da meureun gang abus beureunak cengkat teh sieun era meureunnya. Ada di kodok teh sidik seur mustami sin. Eta masih mah pinter jo cengkat. Pae. Kan naon eta? Mundur sampai